Presenting Ray and Nat. الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah oge sugrining mustami'in mustami'at di mana bae ayana anu dina ieu saat ngiring ngupingkeun ya acara pembahasan ilmiah oge nyimak amaliyah anu diamalkeun dina ieu gempangan anu mulia anu sadayana baik ilmiahna amaliyahna diwujudkeun demi ngagungkeun ka Allah, demi ngagungkeun kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi ngagungkeun kana sagala perkara anu diagungkeun ku Allah, termasuk khususna diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oge ngagungkeun waktu diisrokeun dimi'rajkeun mantenanana nyaeta dina wengi Senen dina sasi Rajab dina tahun 12 yakni tahun ke-12 tina diutusna janten Rasul sataun deui langkung bade hijrah ka Madinah Al-Munawwarah sabada dikantun wafat kuno janten garwana anu banget bumela kamantenanana dugi ka nyaepkeun harta bandana nu kawitna wanita terkaya di Makkah nu jaringan ekonomina tos antar negara Syria, Palestina gitu kan, Mesir, Irak, Masya Allah, Yaman, dia jaringan ekonomina garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, ibu urang sadayana. Junjunan sallallahu alaihi wasallam diisrakeun dimi'rajkeun dina saat mantenanana sabada dikantun
kuno jantan garwana Sayyidatuna Khadijah. Oge sabada di kantun kuno jantan uwana anu bumela ka anjeunana ngabenteng anjeunana tina kagorengan kula warga, kagorengan masyarakat ahli Makkah oge di luar ahli Makkah anu ngabohongkeun kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu benci ka Nabi urang sadayana dibentengi ku janten uwana yakni Sayyid Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenanana teu kagungan mang, teu kagungan paman istilah urang, sabab ari paman istilah urang mah beda jeung am kan atau ammah istilah di Arab. Ari istilah Arab mah am teh dulur bapak kan, dulur lalaki ti bapak, rek rai bapak rek lanceuk bapak namina am. Lamun dulur awewe na bapak rek raina rek rakana namina ammah, gitu istilah Arab. Lamun ti jihad inu kan bade raina bade rakana disebat khol mun lalaki, lamun istri disebut kholah. Tak ari istilah di urang mah lain kitu. Lamun adi bapak adi indung lalaki disebut mang, bahasa Indonesiana paman. Lamun lanceuk bapak lanceuk indung disebutna wa, kan? Lamun adi bapak adi indung istri umpamina teh mah eta namina bibi. Lamun raka bapak raka indung heug istri tetep wa. Ta ieu istilah di urang. Tah ari ramana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta putra bungsuna Sayyidina Abdul Muthalib. Nah, putra bungsuna teh nyaeta Sayyidina Abdullah, ramana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi junjunan mah teu kagungan mang ti jihad rama teh, kagungan ge wa pamager wa istri. Di antara wa junjunan teh kan ti jihad rama nyaeta Sayyid Abu Thalib anu ngarorok junjunan, ya, nu ngabentengi junjunan. Sayyid Abu Thalib, Masya Allah, saking hariwangna Sayyid Abu Thalib terhadap ya, kasalamatan junjunan, margi Sayyid Abu Thalib terang persis karena situasi kondisi kulawarga na anjeunana pribadi, situasi kondisi masyarakat Mekah, situasi kondisi nu ti luar, para pengunjung di berbagai negara dan Mekah mati baheula nage jadi tempat kunjungan. Abu Thalib uninga kumaha efekna gitu kan, upami anjeunanana memperlihatkan Islam
saking cinta na ka Jungjunan, saking dedeh na ka Jungjunan, saking bumela na ka Jungjunan, saking hariwang na terjadi sesuatu ka Jungjunan dugi ka anjeunana nama ka islamanana henteu aya nu terangkeun. Ya. Dugi ka sebahagian ulama kan aya nu natepkeun bahwa Abu Thalib teh kafir. Tapi kan sebahagian ulama bahkan ieu jumhurna ulama tegesna ulama ahli sunnah wal jamaah mah pangseurna pendapatna sanes kitu bahwa Abu Thalib adalah mukmin. Jika para ulama-ulama besar di antawisna Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu, mantenana mufti Makkah dina masana. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan teh anu ngarang di urang mah Syarah Jurumiyah begitu tah. Syarah Jurumiyah teh kenging Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, anjeunana ngadamel kitab namina Asnal Matalib fi Salamati Abi Thalib. Kitab Asnal Matalib fi Salamati Abi Thalib ngajelaskeun tentang salametna Abu Thalib. Ya perlu diuningakeun dia. Dan urang mah di lingkungan ahli sunnah wal jamaah ayeuna seueur muncul pendapat-pendapat ya di pihak-pihak luar anu da netepkeun bahwa Abu Thalib teh kafir. Bahkan aya leuwihna kumaha netepkeun bahwa ibu Rama Jungjunan teh gitu kan ahli neraka. Ya kade urang mah ulah kabawa ku sakaba-kaba tong ka irid ku cikiih tong kabawa ku lejang cokolat mah. Sabab ulama ahli sunnah wal jamaah mah netepkeun bahwa ibu Rama Jungjunan teh duanana ge mukmin. Ya duanana oge salamat duanana. Malah pangbagja-bagjana nu jadi indung nu jadi bapak adalah ibu Ramana Jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya tulang punggung nu dititipan cahaya Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kan kalintang bagjana eta tulang punggung jalmi kan kecuali tulang punggung anu dititipan cahaya Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna tulang punggungna saha Sayyidina Abdullah. Teu aya rahim awewe di muka bumi nupang bagja-bagjana angin rahim anu kantos kaancikan cahaya Jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha nu pangbagjana ibuna Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha karena Jungjunan gitu kan dina rahim anu janten ibuna teh sabaraha sasi? Salapan sasi. Salapan sasi. Rahim saha anu pangbagja-bagjana. Malah dina hasapali hadis walaupun ieu hadis teh dhaif tapi ieu hadis teh dikuatan ku hadis-hadis sejen sehingga naik tina darajat dhaifna jadi hasan gitu kan. Naon eta kandungan hadis eta nyaeta netelakeun yen ibu Rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan
kantos sabak dan nabi urang diangkat jantan rasul kantos digugah kendai Ibu Rama aku junjunan kalayan mukjizat mantananana lajeng dan ngucapkan 2 kalimah syahadat Ibu Ramana ya di payunan junjunan. Nah sabada eta kembali deui ke alam barzah ya nemawi disebat dina barjanji ke dina maulid azab disebat ya tinggal ke urang ya tinggal ke urang. Nah ieu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kanggo naon maksadna digugahkeun sanes supaya jadi jalmi mukmin jadi jalmi muslim sanes data dina ge mukmin. Syariat nu dijalankeun ku Ibu Ramana adalah syariat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sapertos nu dijalankeun ku eyangna junjunan Sayyid Abdul Muthalib kaluhur. Nah margi junjunan kaluhur runayan saha runayan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Naon atuh eta syahadat teh kanggo ngalebetkeun teh kana kaumatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kawitna umat Nabi Ibrahim janten umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari syarat jadi umat mau tidak mau kudu ngangken kana karasulan Nabi akhir zaman dina saat junjunan jumeneng keneh gitu kan dina masa karasulan junjunan numawi digugahkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu perlu dicatat ieu. Allah sabab kisah-kisah hikayat sapertos kieu riwayat sapertos kieu jarang jarang diumumkeun diketahui jarang. Ini perlu diungkap supaya orang uninga sadayana umat Islam. Ya Abu Thalib ya saha salah sawios uwakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti jihad rama. Termasuk uwak junjunan saha Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu anu gaduh gelar Sayyidus Syuhada junjunan sadayana para syuhada di muka bumi anu wafat dina perang Uhud ya anu karomahna Sayyidina Hamzah luar biasa sabab ieu para syuhada Uhud sabada 200 tahun margi dikuburkeunana teh dina gawir gunung Uhud lajeng sumping hujan ageung lajeng longsor gitu kan taneuhna teh tidinya seueur nu terbuka jasadna para syuhada teh nya para ulama di Madinah harita oge masyarakat Madinah kompak sadayana ngalihkeun jasadna para syuhada utuh keneh sadayana tos 200 tahun tatuna masih saleger keneh sadayana kan tapak pedang, tapak panah, tapak tumbak teh masih kene seger kene. Aya langkung cenah sabada tos kapendak milarian jasad Sayyidina Hamzah margi pan jasad Sayyidina Hamzah mah kantos dibelek teh. Dianiaya, dipotong cepilna gitu kan, ieuna dibuka, dibelah patuanganana pilaria. Dikorehan ku pacul, tidinya aya salah sawios kan. Ulama begitu nuju ngorehan ku pacul ngageduk eta pacul karena bincurang Sayyidina Hamzah. Barang dikoreh dibuka eta bincurang nu kakeunaan ku pacul teh getihan ngucur. Anu kitu maot hirup gitu. Ya. Tos 200 tahun. Jadi dialihkeun ka nu ayeuna teh kan ayeuna teh sanes nu asli posisi di dinya di Madinah. Ya sok jararah urang anu ka Mekah pan ka Madinah ka makom para syuhada. Tah Sayyidina Hamzah teh uwakna junjunan. Sadi uwakna junjunan teh di antawisna nyaeta Sayyidina Abbas
ya radhiyallahu ta'ala anhu nyaeta ramana Sayyidina Ibnu Abbas teh Abdullah bin Abbas turjumanul Quran anu kagungan gelar naon seueur urang mah penterjemah Al-Quran kagungan gelar ahli takwil Quran timurang kalih keneh di suasa 10 tahun eta teh kitu teh margi ti alit masantrena di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab jadi Sayyidina Ibnu Abbas ka Rasulullah teh kapirai Rasulullah ka Sayyidina Ibnu Abbas teh kapiraka sabab karamana Sayyidina Abdullah teh nyaeta ka Sayyidina Abbas uwa teges gitu kan sadai uwa jungjunan teh Abu Lahab Abu Lahab teh uwana Rasulullah sama-sama uwa teges teh malah langkung nanti uwa besan sebab dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ditikah ku dua putrana Abu Lahab nyaeta Utbah sareng Utaibah. Ngan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jantan Rasul lajeng dakwah dah mulai terusik ya uwana teh berbalik tim tadina cinta resep dugi ka benci akhirna dua putrana panggil ku anjeunana serahkeun pamajikan sia ieu kene dan itu langsung cebrut we duanana ya pisah badan Allah saking benci saha teh wah jadi lamun urang sadayana nyebarkeun agama tuluy anu ngewa heug nu ngewa teh uwa sorangan mang sorangan da warisan eta aya nu ngewa tatangga atuh wajar we bet Rasul ge apa nu ngewa teh saha gitu kan tatangga ngewa da aya ti dituna gitu aya ti dituna kudu sabar we ulah pulungan jadi ajengan kan nya atuh ada aja ajengan pulungan mah hantem we hijrah we ka ditu ka bade ngalih we sababnya itu da tatangga abdi teh pindah deui kitu deui ka mana ge jang itu nepi ka alak paul ge pasti we bakal aya we gitu kan satungtung setan teu modar mah kitu ya. Dan pendalang nage setan, ai setan moal modar. Modarna teh iraha ke poe kiamah setan gitu kan. Matak satungtung setan teu modar mah da moal eureun nu halang-halang kana agama kana bebeneran gitu nya. Nah, moal eureun tong aneh kuno kitu tong. Itu sih inget kana lagu biarlah anjing menggonggong kabilah tetap beruntung apa gitu maju ngajung curut gitu kan tuluy tengeureun kan tah sing ikhlas sabab anu moal payung sagala upaya setan teh iwati kanu ikhlasna da ku Allah ti dituna keneh dina Quran pek tingali kan illa ibadakal mukhlasin kan itu lain ku pinter bisi urang erek ngelehkeun gitu kan dalil hujah-hujah jelema anu ngewa jelema anu ngingkari jelema anu beda gitu pemahamanana jeung urang wah ieu urang nalar Quran nalar hadis wah gitu make mantek mani bayan lain ku eta da moal aya nu ngewa kana bener ai teu kasetanan ari moal payuna setan teh kunaon ikhlas gerape sing ikhlas itu kudu dimantekan da capek urang mantekan ya make balagoh make naon capek ya eta mah nu rek ngaji bener kitu sate mun rek ngaji bener sok kayaknya sih puguh nahu sorobna puguhnya maanina bayana mantekna gitu kan
ngan lamun katingali ieu jelema aya maka setan tong dimantaikan gitu. Sing ikhlas we teu kudu dierab, teu kudu mending keneh ngerab ati. Jadi ngerab naon? Ngerab ati gitu kan. Ati urang erab sina puguh ieu jambar JR na ya. Gitu kan? Sina puguh ya. Fi'il fa'il maf'ul aya mubtada khobarna gitu kan. Entong ngerab batur, ngerab ati urang sina ikhlas. Di mana ikhlas? Geus moal payu dek kumaha-kumaha ge setan. Moal bisa ngalehkeun ikhlas moal. Matak tingali para wali. Dongeng para walinya ya ngislam-ngislamkeun. Wah, Hindu, Buddha pan urang teh Indonesia teh atuh baheula mah meh ngagebleng. Nu nyembah kana patung, nyembah kana panon poe, nyembah kana seuneu, nyembah kana sapi. Anu teu boga pangeran sama sakali, gitu kan? Di urang teh sumping para wali, gitu kan? Satu acan wali songo teh sumping dengan gerakan anu cek basa kiwari mah signifikan mah gerakan dakwahna wali songo. Ya. Naon ari gerakan dakwah wali songo salah sawios asasna teh caina herang lautna beunang. Ya, gerakan wali songo. Naon salah sawios asasna teh nyaeta ikhlas karena lumawi di urang mah aneh dina waktu peperangan negara dijajah ku Belanda ratusan tahun bari Belanda teh maksudna teh lain ukur rek nguasai Indonesia wungkul sing ingat tapi erek nasranikeun gitu kan bangsa Indonesia kabeh dek dinasranikeun pan bangsa Belanda mah Nasrani kan dibawa pan ka dieu yeuna oge kitu naon minangkana mah para pendetana ge gerakan Belanda teh kitu. Coba kekuatan tentara, kekuatan senjata, kekuatan politik, kekuatan dana aya di Belanda kabeh lagi. Ari para wali songo sabara urang, sabara siki. Masya Allah. Dina saat kabeh dikuasai ku Belanda, ieu ngarayap gitu bos. Bus ka dieu, bus ka ditu, bus ka dieu. Teu make senjata, teu make naon. Boga naon atuhnya? Boga ikhlas we. Ya. Carana caina herang laukna. Ya. Lembet ya, ka kerajaan-kerajaan. Ditawiskeun ajaran pemikiran Islam, ajaran baru aneh, pariksa ku kerajaan-kerajaan di Intel ternyata luar biasa. Ieu mah bisa jadi kaidah nu matak nguntungkeun bangsa, nguntungkeun negara ditarima. Akhirna rajana lebet Islam kabeh rakyatna asup Islam. Bos ya yadkhuluna fi dinillahi afwajan teh di Indonesia terjadi eta teh di Indonesia teh melalui dalam waktu anu singkat aneh dikuasai ku Belanda tapi Islam nyebar di mana-mana sehingga negara Indonesia lain ukur kan. Negara Indonesia jadi nagrina umat Islam wungkul, tapi negara Indonesia jadi negara na para wali. So, negara na para ulama-ulama besar. Taseh Nawawi Banten nu sohor kemana-mana sadunya teh, eta mah sekeseler eta mah.
seger Wali Songo kan. Coba bayangkan kurang nyitak wali pan urang mahnya mapatahan pamajikan ge dah capek itu payu-payu anak matang hul wae itu kan. Tapi tinggal para Wali Songo Masya Allah nyitak wali dugi negara Indonesia jadi negerina para wali muam naon henteu melangkah urang ka hiji kota di Indonesia ieu ka hiji provinsi di Indonesia angin urang didinya bakal manggihan kuburan para wali sok papai kaditu kadigi aya tapi kan di tengah lautan kuburan wali mah tinggal di kuburan papai jalmi-jalmi anu araraheng nu makrifat ka Allah pandek jadi wali teh tidak kudu ngaliwatan heula syariat da ari wali mah nu nepi kana hakikat makrifat aya rek nepi kana hakikat makrifat teh nya kudu melalui heula ti syariat heula. Hartina jadi wali teh jelema anu geus nguasai kabeh ilmu syariat. Geus kitu tuluy teuleung kana tarekat teh nepi we kitu kana hakikat kana makrifat teh kitu. Nah, di mana-mana wali. Alhamdulillah. Salah sawios nu kudu disyukuri ku urang dieu bahwa di dieu aya waliullah nyaeta Eyang Sari teh. Eyang Sari teh ieu teh karuhun buya. Ya, sampai didongengkeun ka pangrasaajengan di dieu. Ari Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon radhiyallahu ta'ala mana Kangjeng Syarif teh lamun ti ramak mah ramakna teh tuh Sultan Abdullah Mesir, Sultan Mesir. Habib Sayyid keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nganti ibu mah ti dieu asli ti ibu mah gitu ti urang ti Sunda. Ti kerajaan Sunda, kerajaan Siliwangi. Ya, saha ibuna Kangjeng Syarif teh nyaeta Siti Syarifah Mudaim anu asal jenenganana Nyimas Rara Santang. Ari Nyimas Rara Santang teh ibuna Kangjeng Syarif teh Rai Raka. Tapi Rai Raka teh naon kembar. Waktu dilahirkeun teh cenah sapertos baligo. Ngahiji dan ngabolosong gitu. Dikeureut cenah teh ku eta teh tungtung pare gitu ya. Mukakeun ketubanna teh kitu nya. Aipek teh sabelah pamagat sabelah istri itu nupang payuna dikaluarkeun gitu terus di luar padahal masa dayana nupang payuna dicanak teh nyaeta Nyimas Rara Santang ya nyanyi ieu diangkenkeun rakana barang diangkat nu hiji deui mah pamagat nyaeta Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang jenenganana janten Siti Syarifah Mudaim, Raden Kian Santang jenenganana janten Syekh Somadullah. Di mana? Di Godog teh. Nah, ieu Siti Syarifah Mudaim teh sareng Syekh Somadullah tegesna Kian Santang duanana putra Prabu Siliwangi. Anu terakhir mah da Prabu Siliwangi teh seueur. Itu turun deui Prabu Siliwangi deui Prabu Kasim kadua Prabu Siliwangi kitu. Nah anu terakhir mah lebet Islam. Prabu Siliwangi teh ta ieu dongeng tipun bapak, dongeng ti karuhun ieu. Ya. Anu mana aya versi nu sanes bahwa Prabu Siliwangi teh kafir keneh. Ari versi nu katampi ku pribados tipun bapak, ya. Ti karuhun pribados Prabu Siliwangi nu terakhir mah Islam. Ya. Anjeunanana nikah ka Nyimas Subang Karancang.
Saha Nyimas Subang Karancang teh nyaeta putrina Syekh Ora Polobata Karawang. Syekh Ora teh eta teh Syekh Qurratul Ain ya. Numutkeun sapalih ulama mah Syekhul Qurra. Syekh Ora teh guruna para ahli Quran. Syekhul Qurra. Ieu Syekh Ora kagungan putri jenengan Nyimas Subang Karancang. Nya dipikapalai ku Prabu Siliwangi. Nah, ditampi ku anjeunana. Terus diharewosan heula Nyimas Subang Karancang ti Kurama. Oke, teu tarima ngan minta syarat. Ya. Syaratna nyaeta hayang kongkorong bentang gitu. Ayo kan Prabu Siliwangi sakti. Jadi bisa ngaleungit bisa aya di daerah sejen harita kene. Naon jampena harita dina agama anjeunana harita sate acan Islam nyaeta hong. Ini sok aya hong-hongan di urang ge. Nya hong teh naon artina? Hong teh mun ucing bancakan geuningan. Hong teh naon? Kapangi aya hong. Jadi lamun hayang pindah ke daerah sejen hong geus aya di ditu. Teu pindah di hong gitu. Seriusna narosan. Da saha Syekh Ora teh pan aya di makomna di Karawang di Pulau Bata. Ditampi ya, tapi taros kusalira ya pun anak teh ya bisa ya kapalai taros hayang naon atuh segala boga atunya. Oh tuh Prabu Siliwanginya sakti gitu kan segala boga hayang kongkorong bentang gimana lupa naroskeun anjeunna kongkorong bentang terus tasbih teh kongkorong bentang teh kan tapi anu bisa kurung kan cahayaan gimana orang Hindu orang Buddha sok make eta ge sok make ya kongkorong bentang hanya dugi ka milarian nepi cenah kaditu ka negara Arab barang dugi ka negara Arab harita ngagunakeun hong kan jampena ya papenak cenah sareng Sayyidina Ali dauhan pun bapak itu sanes Sayyidina Ali karramallahu wajhah sanes tapi Sayyidina Ali dewe jenengan Sayyidina Ali waliullah jok sareng eta nyan naroskeun kadinya taros itu saha nikah abdi di Jawa kan aya naon jadi dek neangan kongkorong bentang ieu kaluarkeun tina pesakna barang dikaluarkeun cahayaan urung mancung eta gurun pasir nepi ka cang ku eta tasbih padahal ieu kongkorong bentang teh itu kedah sabaraha dan sebagainya pek keranyeun jik bawa tampi atur nuhun pas gitu barang rek balik terus jadinya mapatkeun ajian nah teu bisa ngaleungit wae terus hong-hongan saur Sayyidina Ali ari hidup naon hong-hongan wae ya ieu jampe kula ya jampe kula paragi hayang pindah tempat moal bisa geus nyekel kongkorong bentang mah moal bisa kudu ganti itu jampena kumaha bismillahirrahmanirrahim mulai ditanamkeun bismillahirrahmanirrahim kalawan
asmana Allah anu maha welas asih plus karena hati mimpi tidak dah hong-hongan kita bisa wae itu mau bisa balik atuh mau tidak mau nurut ya. Bismillahirrahmanirrahim nyampak di Pulau Jawa Masya Allah ya. Terus gitu sangakeun ya. Padang disangakeun tidinya teras we didahupkeun ai barang didahupkeun da saur Prabu Siliwangi saur Syekh Kuro ieu teu bisa anjeun didahupkeun lamun anjeun teu ngucapkeun heula jimat layang kalimusada jadi kalimah syahadat mun anjeun rek narima ieu itu bisa kawin jeung anak kula ngan lamun teu daek nampi ieu jimat layang kalimusada mah bisa tadi ti ditu geus ditanamkeun bismillahirrahmanirrahim tidinya nampi saking bogoh ka Nyi Mas Subang Karajang mawi geulisna luar biasa nya tidinya dituntun we syahadat gitu kan jimat layang kalimu syahadat teh beres syahadat terus gitu pan teu disepitan anjeunna teh lajeng barang palam penganten ya istrina alim gitu kan di gauli itu benu anjeunna lapor ka mertua ieu budak anjeun mung digauli ku kula taros heula panggil kunaon anjeun pangna mung digauli ku salaki anjeun abdi teh sieun ku kulupna sajungka ieu cenah sieun ku kulup matuh ayeuna sieun kulup kedah dikeureut kulup itu wah heureut nyeri dikeureut moal dijamin salira moal nyeri ku martua atuh da wali ya nya disepitan ajeunna teh jadi ayeuna mah nya Islam nya disepitan dan terakhir mah eta dugikan nikahna dugika kagungan putra nyaeta Nyi Mas Rara Santang sareng Raden Kian Santang Nyi Mas Rara Santang tikah weh ku itu tuh Sultan Mesir nya kagungan putra hiji Kangjeng Syarif Hidayatullah dua Kangjeng Syarif Arifin diantawisna digodog ku ramana wali di Mesir teh atuh gembleng ku ramana ti alit keneh teh atuh Kangjeng Syarif teh atos sakti mandraguna ti alit keneh teh tos saciduh metus saucap nyata tos nguasai kabeh ilmu syariat tos nepi kana makrifat timurang kalih keneh nah begitu nonoman nyuhunkeun widi kanu jadi rama kanu jadi ibu abdi mah bade nyebarkeun Islam di negeri nu janten ibu gitu diwidian ku ibuna wah terus kagungan karomah luar biasa ti dituna oge terus begitu diwidian teh gitu kan ka dieuna oge atuh daras jeleg ka Pulau Jawa na oge gitu. Nah, ieu Kangjeng Syarif Hidayatullah kagungan putra gancangna carita ya gancangna carita. Keheula tong wakan nyarioskeun mukjizat bisi jauh teuing. Urang nyarioskeun karamat. Ya. Sabab karamat teh ieu teh tetesan tina cahaya Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kangjeng Syarifnya kagungan putra di antawisna saha di antawisna putra teh
sajabiti Maulana Hasanuddin Banten teh aya di antaranya Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram, Sultan Mataram. Maulana Abdurrahman Al-Qadri kagungan putra nyaeta eyang Dipati Ukur kahiji. Pangeran atas angin heula, Pangeran atas angin Cirebon, caket stasiun Cirebon. Stasiun kereta api. Pangeran atas angin kagungan putra eyang Dipati Ukur kahiji. Eyang Dipati Ukur kahiji kagungan putra eyang Dipati Ukur kadua. Eyang Dipati Ukur kadua kagungan putra eyang Dipati Ukur katilu. Eyang Dipati Ukur katilu kagungan putra eyang Dalem Naya Sari nyaeta eyang Sahri di dieu mah sebatna teh eyang Dalem Naya Sari. Pribados di baheula ge ti budak dugi ka bujangan sering salarasana maka dieu. Aya wasiat anjeunana cenah kapungkur teh alim di ieu ditemok anjeunana mah esdoning tawadhu na anjeunana eyang Dalem Naya Sari kagungan putra eyang Dalem Haji Abdul Manap Mahmud tu Cigonewah Mahmud tu Mahmud eyang Dalem Haji Abdul Manap Mahmud ya nya kagungan putra anjeunna teh nikah kagarwana anu anom nyaeta Mas teh putrina Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten. Nah, jadi yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud salah sawios mertuana teh Maulana Mansuruddin. Maula tidinya ti Mas kagungan putra Mah Saidi. Mah Saidi kagungan putra Mah Haji Abdul Qahar Awal. Ti Mah Haji Abdul Qahar Awal kagungan putra Mah Haji Abdul Qahar Tsani. Ti Mah Haji Abdul Qahar Tsani kagungan putra di antawisna nyaeta Mah Abu Hasan di Burujul Cigonewah caket Cigonewah nyaeta ramana eyang Cibabat Raden Muhammad Kurdi Cibabat. Para ulama Cibabatnya Abu Yalon kamu suhun gitu kan tah Cibabat. Lajeng ieu eyang Abu Hasan teh kagungan saderek nyaeta Mah Gede mah Pribados anjeunna kagungan putra Mah Rois kagungan putra Punini Ibu Hajah Siti Maria ditikah ku mama eyang Bojong Mahmud itu ya kagungan putra pun bapak mama jengan Toha majengan Ahmad Toha pun bapakna ya anakna ya orang baca kaki heula ya bisi naon ngaranna teh di mana cenah ieu mubalik teh kitu ya sabab ayeuna mah seueur mubalik ciga juri ngiliwuri setan begitu kan aya rupa mubalik nah masehakeun gitu aya rupana mubalik nah nanamkeun kebencian gitu ka si A ka si B gitu kan anu kitu ngaranna mubalik tapi jero-jeroanana jurig ngiliwuri setan marakayangan kan atau kudu nyaho heula ieu saha urang mana ya gitu kan meh puguh. Nah, eyang dalam Haji Abdul Manap Mahmud tiga wanu sepuh. Nya kagungan putra nyaeta Mah Sutajaya kawan putra Mah Sabah kawan putra Mah Inu kawan putra Mah Ranci kawan putra Mah Jamiah kawan putra Mah Ampiyah Mah Arjibah sareng Mah Hadibah tiluan. Mah Ampiyah, Mah Hadibah, Mah Arjibah. Ari Mah Arjibah mah tikah weh ku putra eyang Agung Mahmud nu turunan eyang Pamijahan. Anu mukim di Mahmud eyang Agung, gitu kan? Nya kagungan putra ya antawisna eyang Agung teh kagungan putra tiga rua anu sepuh tiga lunggung. Nya putrana teh eyang Taklimuddin atanapi Taklimuddin. Eta nikah sareng Mah Arjibah teh. Kagungane putra eyang Jenal Alim, eyang Cukung Kurak, eyang Amin Ramakna, Mama Cijerah, ya Sinang Sari eyang Muhammad Syafi'i Cijerah, kan? Sadei eyang Perbu Cigonewah, eyang Perbu Cigonewah teh Ramakna Mama Ajengan Fakih, gitu kan? Mama Ajengan Fakih Ramana pangersana Abu Yaudin pasantren Sindang Resmi Cigonewah aya ayeuna. Itu kan pala putrana aya keneh ayeuna itu kan pasantrenna aya keneh Sindang Resmi. Tah ieu raka Mah Arjibah nu ditikah ku eyang
ta'zimuddin sebat yang pasantren nyaeta mah ampiah mah kagungan putra mah mursifah kagungan putra mama eyang bojong eyang Muhammad Hasan Mustawi bojong pun aki nikah we kapun ini Hajah Mariah tadi nya kagungan pun bapak ka dieu deui anak udah ka dieu gitu kan tah itu jadi ka urang dieu nya rek silaturahmi heula we heula ayeuna mah ngaji lagi muqaddimah tong ka ditamplokeun ya urang nuntut we saeutik itu sing nyaho heula karuhun teh wali dawuhan ulama wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu di mana disebut-sebut jelema nu soleh komo ulama komo wali maka otomatis turun rahmat tah gitu bingah pribados teh Masya Allah di lingkungan ieu karuhun Masya Allah aya pangersa ajengan di dieu aya pasantren diadu udah alhamdulillah dina ieu saat pribados tiasa hadir di dieu ngalap barokah oge urang sadayana ngalap barokah muga-muga ieu pangarsana sahibul fadilah nu gageugeuh di ieu pasantren sareng keluarga besarna sareng sadaya putra muridna sareng sadaya runayanana muga-muga sing aya dina penjagaan Allah sing diluhurkeun darajatna ku Allah ieu pasantren moga-moga sing manfaat ka umat sing berkah ka umat sakur nu ngaos di ieu pasantren dan di majelis anu dipimpinku guru urang sadayana sareng para putra putuna sadayana moga-moga sing jadi ahli surga sadayana oh dongeng eta keheula tong ka ngadongeng Isra Miraj keheula mun tunduh nya hees we alhamdulillah ieu mah ceramah hese nu kieu mah ya hese nyarioskeun dongeng karuhun kieu mah hese ya tarapati dibuka dawuh kitaban ieu mah eueuh jang oh kitaban ieu mah wayahna we kudu ieu mah an gitu kan kudu kitu ieu mah kudu make hadasana we ka ditu kayak gitu bisa nanyakeun dina kitab naon gitu da ieu mah lain wa kutubihi tapi wa qolotihi ilmu teh aya wa kutubihi aya wa qolotihi ya aya dua jalur ilmu teh gitu kan nah ieu mah ilmu wa qolotihi lain da ilmu kutubihi mah nah gitu lah alhamdulillah ari ieu nu nyangkut sareng Isra Miraj kumaha ieu nu nyangkut sareng Isra lain caritakeun pantar urang ya lain urang mah hanya nyaritakeun lahirna we wungkul urang mah wajib nekadkeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos diisrokeun ku Allah diangkatkeun dina waktos wengi nyaeta malam Senin malam 27 Rajab tahun ke-12 tina kanabian itu satahun langkung bade hijrah magi hijrah teh panjungjunan teh dina sasi Mulud ya kan eta geuning tahun hijriah dimimitina tina Muharram eta mah ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala waktos kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab ieu peryogi umat Islam ieu peryogi gaduh kalender sendiri gitu kan teu meunang ngekor nya ti mana ieu mimitina ieu ngajatohkeunana titi mangsa gitu kan di mana ya Sayyidina Umar hasil rapat sareng para sahabat mah hadita aya keneh itu dina kekhalifahan Sayyidina Umar memutuskan gitu memulai tahun Islam dari mulai hijrahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apan hijrahna mah dina bulan Mulud ditarik ku anjeunna kana Muharram anu samemehna.
gitu kan. Itu janas hijrah dina bulan Muharram sanes. Hijrah nama dina bulan Mulud. Ari Isra Miraj numutkeun kaul nu soheh anu leuwih kuat dina bulan Rajab. Cing hitung. Tuh kan? Rajab nu mana ye? Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud. Berarti sabaraha naon? Bedana sabaraha naon? Sabaraha bulan? Salapan. Lain nu eta saur sapalih ulama. Rajab nu samemehna. Ya. Jadi Rajab nu samemehna mah berarti gitu kan kana hijrah teh ya. Kana hijrah teh berarti satahun gitu kan. Satahun langkung 8 bulan. Gitu kan? Rajab cobi Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud, Sudah Mulud, cuma di awal, cuma di akhir, gitu kan? Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud, Sudah Mulud, padahal cuma akhir Rajab. Jadi sabaraha? Berarti setahun langkung 8 bulanan. Itu kan? Numawi aya ulama menyebutkan 2 tahun ka hijrah. Sareng mah 2 tahun kira 1 tahun langkung gitu kan. Nah, wajib ditekadkeun ku urang jungjunan kantos diisrokeun. Dina wengi Senin. Ya. Jungjunan mah ku Allah Ta'ala teh kaistimewaan dinten nu dipaparinkeun ku Allah ka Nabi urang mah nyaeta Senin. Ari ka Kangjeng Nabi Adam mah cenah Jumaah. Kan? Ari ka Nabi urang mah cenah Senin. Kira mangga. Jungjunan dilahirkeun dina Senin. Janari. Ya, wengi Senin, dinten Senin kitu. Jungjunan waktos diangkat janten Rasul dina yuswa 40 tahun dina wengi Senin. Lungsur wahyu pertama surat Iqra dina wengi Senin. Tete waktos pengangkatan janten Rasul teh di Gua Hiro, ya kan? Jungjunan waktos hijrah ti Mekah ka Madinah dina wengi Senin. Subhanallah, ya kan? Jungjunan waktos Isra Mi'raj dina wengi Senin. Jungjunan dina waktos ngantunkeun dina dinten Senin. Waktos wanci enjing-enjing, waktos duhaan gitu tah, gitu kan. Dinten Senin dina yuswa 63 tahun numutkeun kaul anu paling kuat. Kahartos ibu tong hees atuh. Kan ngadongeng ya. Kan? Tong ngado. Ayo gugah. Hah? Kalau ketek. Tepes. Tos, terus dah. Numawi Senin ieu penuh sejarah. Jungjunan nyauman Senin. Umat mantenanana dipiwarang supaya saum dina dinten Senin. Jadi aya sejarah banyak Senin. Senin mengagungkeun Maulid Nabi Senin. Mun urang saum sejang ngagungkeun Maulid Nabi, itu kan? Mun urang Senin sejang ngagungkeun naon cenah? Diangkatna janten Rasul. Ngagungkeun malam diturunkeunana wahyu pertama. Ngagungkeun naon deui? Diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Tuh. Masya Allah. Sehingga wafatna oge dina dinten Senin nuduhkeun bahwa ieu Senin adalah waktu hari anu paling diistimewakeun ku Allah khusus kanggo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tekadkeun ku urang ieu Nabi diisrokeun. Di mana? Di Mekah. Ka mana? Ka Palestina, ka Masjidil Aqsa, eta Isra.
Ari Mi'raj wajib ditekankeun di ku urang. Nabi diangkatkeun ka langit nganggo eskalator mun ayeuna mah. Kan eskalator. Kan ari bahasa santri mah tangga gitu. Aya tangga mah gote teuing. Ayeuna mah tingali tangga berjalan begini nya, eskalator. Eskalator surga. Ku Allah diciptakeun eskalator teu kengeng dianggo ku siapapun, disimpen ge di mana? Di surga, dina tempat khusus kanggo hancengan kakasihna engke di kemudian hari bade diulem ku anjeunanana sebagai tamu kehormatan anjeunanana nu ku anjeunanana ditepangkeun ka anjeunanana, ditinggalikeun kana zat anjeunanana, dikupingkeun kana dawuh anjeunana, bade nampi warna-warni anugerah ti mantenanana gitu kan. Termasuk naon salat di dinya. Tah baktos junjunan Mi'raj teh nya dilungsurkeun atuh dilungsurkeun ti langit teh atuh, dilungsurkeun ti langit ka-7 nepi ka dunya grepek siga kumaha eskalatorna ditaretes lagi indahna luar biasa, istimewa luar biasa. Moal aya jelema anu bisa nyieun seperti kitu, da ieu mah nu ngadamel lagi Allah. Jelema moal bisa nurutan sehebat-hebat naon. Ari jarak ti dunya ka langit ka hiji 500 tahunan. Ai kanalna langit 500 tahunan. Ai ti langit ka hiji ka langit kadua 500 tahunan. Ai kana langit kadua 500 tahunan. Cik, hitung nepi ka langit ka-7. Berarti kana 3500 tahunan. Gitu lain. Bener teu? Antara dunya ka langit jeung langit ka langit gitu. Jeung kanalna langit. Jadi sabaraha ribu tahunan jang. Tuh, tiga. Eta teh digebaykeun eta teh jang. Si naon? Eta eskalator ti langit ka juh. Jeung jeunna mah kantun nitih we kitu. Nitih. Teu aya ngagibeg jang. Teh ngagibeg. Eskalator ona mah sok aya kitu tah, gitu kan. Tah ya hebat-hebat na teh. Produk Allah mah kitu tah. Ya hebat nanti. Geus langsung di langit ka hiji harita keneh. Di langit ka hiji kitu, ka langit ka kitu. Sanes ngapung jungjungan teh sanes. Mi'raj teh sanes. Eta nitih kana naon? Eskalator istimewa. Masya Allah. Ya. Kaeta namina Mi'raj. Nepi ka mana dongeng Mi'raj teh? Ngalangkungan langit ka-7 dugi ka Sidratul Muntaha, nepi kadinya lain di Sidratul Muntaha belenyeng deui. Masya Allah ngalangkungan mang puluh ribu hijab anu eta hijab teh kanalna ge 500 tahunan deui. Sabaraha cenah aya 80.000 hijabna cenah nya. Ayeuna coba sahijabna sabaraha tahun 500 tahun kalikeun. Alah, ya. Perjalanan naon jauh kitu. Tah dugi ka tepang sareng Gusti Nu Maha Suci. Ya, malaikat Jibril mah hanya dugi Sidratul Muntaha. Teh tiasa neraskeun Kanjeng malaikat Jibril mah. Nyalira we junjunan di Sidratul Muntaha kana makom mukafahah disebutna teh. Makom kanggo pertemuan khusus antawis kakasih sareng kakasihna, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Gusti Nu Maha Suci. Tos kitu teh kan junjunan uwah-uwih tina makom eta ka langit kagenep. Karena dicegat ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di kagenep uwah-uwih. Kawitna dipasihan 50 salatan. Jadi dia diusulkeun ku Nabi Musa nyuhunkeun keringanan. Wih deui kamu apa? Terus gitu wih deui dicegat deui ku Nabi Musa, dilungsurkeun 5 sakali pertemuan sareng Allah, 5 salatan kengeng 10 kali pertemuan sareng Allah. Sanes sakali tah pertemuan sareng Allah teh 10 kali. Ka 10 kalina dugi ka langit kagenep
Nabi Musa kekeh wae kedah mulih deui nyuhunkeun keringanan. Ya, sidik Kanjeng Nabi Musa matos uningaeun umat jungjunan mahala lengker. Dibawa ngaji nepi ka jam 1 GHS. Bari teu tahun kali GHS gitu ya teh gitu kan. Nya Nabi Musa mah wajis ka urangnya. Wajis teu kaop kurang leuleueur gitu kan. Teu kaop kurang dahareun lengut teh gitu. Ya lengut. Matak urang mah ngaji teh kudu bari ngenyoh. Kudu ngageriem we urang mah ngaji teh. Da teu ngagerenya mah hees urang mah. Kudu make cikopi gitu ngaji teh. Enggak udut tong boro wayah kieu urang mah teu da ngaji di bawah ngaji beurang ge anger hees da. Da eta mah watek eta mah. Watek lain ku pedah peuting lain sok bawa ngaji ayeuna. Teu kumaha bawa salawatan mah grebek. Bawa isuk-isuk anger hees, bawa bada lohor hees, bawa bada asar anger. Anger geus se eta mah da memang tipeuna kitu eta mah gitu. Masya Allah. Tapi jungjunan tos ka 10 kali mah tos 5 kali 5 waktu salatan teh tos teu wantun deui. Akhirna mulih deui. Ya lungsur palangit ka hiji dugi ka dunya ka Palestina deui, lajeng naik deui kana Burok, lajeng mulih deui ka Mekah. Kan? Hari enjing anjeunna ngempelkeun ka orang Mekah di dinya teh nuju ngarariungnya jagat Ka'bah. Anjeunna sasauran bahwa anjeunna parantos Isra tadi wongnya teh. Atuh disebut nu gelo nya. Heuh saputing ge henteu. Di mana Muhammad? Di mana? Di mana? Kaula teh di Masjidil Aqsa, kan? Masjidil Aqsa. Jungjunan kan acan ka kuping anjeunna ka Masjidil Aqsa kan. Nah, terus ka mana? Terus ka langit ping pitu jeung sabangsa. Ya, balik deui janari teh geus di dieu deui gitu kan. Nah, gelo maneh Muhammad. Ya, pira ku disebut nu gelo atuh. Ya. Wah, dibohongkeun mentah-mentah. Dibohongkeun mentah-mentah. Masya Allah. Resiko dakwah Nabi mah kitu. Walaupun bener ge wayahna ya wayah lu kitu ajengan ge kitu musing bener ge tong heran mun aya nu ngabohong ya kudu sabar we da kitu resikona kitu Allah. Tapi ari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mah anjeunna begitu ditaros kan pimpinan kafir Quraisy, Abu Bakar percaya teu anjeun eta Muhammad ngakukeun tos di Masjidil Aqsa perjalanan ku onta ge biasa mun dagang ka ditu sabulan eta teh sakali ini teh balik sabulan. Lah mun aya mah jeung sabeting ge henteu komo ka langit ping pitu segala rupa gitu kan. Percaya anjeun teu cuma si Abu Bakar. Dan lain kala laqad sadaq. Lamun memang Muhammad bener ngomongna Muhammad pasti bener Muhammad kan. Lajeng kantos Sayyidina Abu Bakar sasauran deui ka sapalihna deui kan. Yeuh kuring mah tong boro perjalanan jauhna sakitu gitu kan. Anu singkatna sakitu najan leuwih jauh tibatan eta jarak tempuhna. Waktuna leuwih singkat tibatan eta kuring mah percaya. Gitu sih Abu Bakar mah. Ya. Lebih gelar lagi As-Siddiq. Banget naon As-Siddiq teh banget jujur. Masya Allah. Nah, tak ieu teh mukjizatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Teu aya seorang nabi pun, seorang rasul pun nu dipaparinan mukjizat kaluar biasaan seperti Nabi urang. Numawi tong heran kahanapna sekeselerna seueur karomah para wali anu dipaparinan barokah waktu. Eta teh mukjizat jungjunan teh diantawisna di dinya aya barokah waktu. Kumaha barokah waktu teh sagala kasampeur tapi waktuna sagede.
ya. Tapi mah para wali nu kitu. Ya. Mun ku urang ditempuh mah wah sabaraha tahunan. Tinggal Imam Syafi'i yuswana gitu kan. Kan teu dugi ka 60 aca. Henteu Imam Syafi'i teh, Imam Ghazali. Araranom pupusna teh Imam Nawawi teh kan. Masya Allah. Ahli hadis teh sana Syekh Nawawi. Ai Syekh Nawawi mah anjeunna justru nurut buat gitu kan ka Imam Nawawi. Anu ngadamel Arba'in Nawawiyah teh gini gitu kan. Apa anom pisan atuh gitu kan. Tapi eta nyebarna ilmu barokah ka alam dunya, nyusun kita bari ngajar ngadidik nepi ka lahir mang puluh ribu gitu kan. Murid-murid anjeunna jaranten ulama yuswana para rondok gitu kan. Ilmu nyebar ke mana-mana. Sok garap ku jelema biasa. Pesing 100 tahun ke moal anggeus moal bisa, moal bisa. Ayeuna namina barokah naon? Barokah waktu. Dan di antawisna guru pun bapak nyaeta Mama Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu. Ama Cibabat ieu ya. Hiji waktos dijajab kupun bapak ti Cibabat naik delman ka Masjid Agung Bandung, Masjid Raya mun ayeuna mah. Mama Eyang Cibabat janten pangulu harita. Ya, ngantorna teh di Bandung di Masjid Agung. Gedengan Masjid Agung. Apaan caket Cibabat ka dinya mah? Paling 20 menit naik delman. Heudah caket atuh. Ka Masjid Agung mah. Kamu baheula mah ngebolongsong eueuh macet baheula mah. Bade jeung ayeuna nya. Kumaha harita saur pun bapak. Begitu naik delman, begitu delman maju, saur ama Eyang Bandungan saurna teh Eyang rek maca Quran. Bandungan kupun bapak teh maju ye delman teh eureun heula. Bandungan. Ari maca Qur'anna kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Data sepuh gitu kan. Macana teh kitu lain gancang. Hiji-hiji eta tina Fatihah, gitu kan? Sakaca. Ieu delman maju. Teu karasa eta saurpun bapak. Satamatan Quran nu kaliwat nepi ka minal jinnati wan nas. Reg eureun tah delman teh di payuneun kantorna. Ya. Paling 20 menitan satamatan Quran. Tuh. Ieu barokah naon? Barokah waktu. Tuh. Dongeng deui. Mama Eyang Rene balilo guru pun bapak kene. Mama Rene teh guruna Mama Gentur. Ya. Mama Rene teh Mama Gentur ama sanes Aang Nu. Ya, ama Eyang Nu mah putrana. Ieu mah Mama Gentur sepuh nyata Aang Kurtubi. Ya, ama Kurtubi. Rahmatullah alaih. Rakana Mama Syatibi. Murid ama Rene. Mama ajengan Sanusi Cantayan Sukabumi nu sohor teh gitu kan. Murid ama Rene. Kumaha salah soyos karomah ama Rene. Sami sareng pun aki kitu, sasetel pun aki. Da nyobat sareng pun aki. Ama Rene sareng pun aki Mama Eyang Bojong Eyang Muhammad Hasan Mustawi. Cariosna hiji waktu ti Cigonewah papah duaan. Ti Cigonewah nepi ka Mahmud, makom Mahmud manawi aya nu tos terang ka Cigonewahnya. Makom dugi ka makom Mahmud. Baraya kabeh. Kanan kiri saja jalan imah dulur kabehanana. Ari pun aki ka di Cigonewah sareng ama Rene teh. Dan harita teh ngobrol teh dugi ka magrib cenah sorna teh. Ka saderek ngalayan saderek. Geus kitu ngong adan di Cigonewah. Bedug adan. Geus adan, yuk urang balik sorna teh kitu. Direncangan kupun uwa Mama Aceng, almarhum Mama Aceng, Mama Aceng Bojong rakapun bapak. Mama Aceng nu ngariwayatkeun.
eta adan teh kakarak Allahu Akbar kadenge teh sora jam kadenge jam zaman Belanda ya agung teh treng sorupun wa inget eta we inget adan gitu kan Allahu Akbar jeung treng keluar ti imah ari keluar ti imah teh kakarage keluar itu ama ligi heula bos atuh nih ngobrol hebeul ngidul ngaler ngadongeng lagi suguhan turun majeng deui ama ligi heula gitu kan bos deui kabeh imah dianyangan ratusan da kudu kana bangsa 2 minggu geun sigana kitu mah heuh atuh ti Cigondewa ka Mahmud baraya wungkul dan dugi ka sorpun ua harita gok jeung tukang cendol cenah di jalan teh perpapasan gitu geus kitu teh diajak ngobrol heula teh tukang cendol heubeul cenah eta kumaha nyeun cendol kumaha gitu segala rupa hiji dina hiji waktos mah nuju mapasar pun ua ninggal aya cai disusukan bahe ka jalan kuduaan ku amarene sareng kupun aki dirojokan lila ngarojokan cai teh itu ulah sina bahe ka jalan nepi ka mana nepi ka Mahmud cangkel di jalan ai sorupun ua teh kakarak ti Cigondewa ieu kakarak keluar ti bumi ti Cigondewa kakarak bus ka hiji imah hariwang ieu sin teu kaburu salat maghrib dek kumaha da moal kaburu da sidik atuh geus adan kitu paling ge di jalan salat maghrib teh nyarios pun ua teh kapun aki sareng pun ua teh kieu ama atuh sunang sinang mah tuh bade iraha pidugieunnana benu pun aki hes ya tuh nuturkeun guru kumaha guru cek guru ya atuh ruas pun ua teh geus kitu mah samina wa atona geus jadi kumaha gua nyangakeun we gitulah plang we poho cenah pun ua teh kana waktu mapai imah disuguhan ngobrol mang jam-jam hiji imahna eta teh ieu ratusan imah teh nepi ka Mahmud barang dugi ka Mahmud itu kasih sisi tarum ari saur pun saur amarene teh kan ajengan mang marek jarah ka eyang ai saur pun aki teh abdi mah erek wangsul itu barudak bisi teu aya nu bedug seueur teh kitu poho keneh tah kana waktu pun ua teh cenah pan meuntas Citarum naik parahu tuluy we ka naik gitu ka bulah ditu mapah kebon awi nepi ka lembur ka Bojong dugi teh ka Bojong kakarak dur bedug maghrib dan bedug maghrib sora jam kadenge di Bojong treng 2 jam genep pas ti ditu jam genep pas treng kadenge ku ua teh cenah 2 berarti di jalan teh lamun sarua sabaraha treng 2 trengeun lamun ditempuh ku urang mana 2 mingguan gitu tah barokah naon eta teh waktu barokah waktu Masya Allah malah pun aki hiji waktos panitia rek nyarioskeun tinggal komo rasul gitunya ameh neangan komo gitu matematika teh kudu dihandap heula kan ket ujungna teh aneh beureun kitu mah cacak gitu kan lebih dia gitu tinggal komo rasul kan hiji waktos pun aki mama yang Bojong ti soreang aya lembur soreang teh ya namina teh parung serap aya lurah di dinya teh sok disumpingan ku pun aki eta lurah teh banget takdim ngagungkeun ka pun aki wah takdimna luar biasa nekadkeun eta lurah teh ka pun aki teh waliullah kan ari raina eta lurah jelema baragajul teu apaleun tah ka pun aki teu apaleun
Ari tos ngobrol ya ama teh di bumi lurah teh dur weh bedug magrib cariosna teh heg ceudem rek hujan ai geus kitu teh ngong adzan Allahu akbar adzan kadeng ai saur pun aki teh masulura ama rek balik ya ama pun aki nyalira cik anteur saha ke ama antosan milarian pun adi rayeuna teh atuh baraga juga teh ka dieu ku siapa ama jajabkeun ka bojong mau kamu jam ka bojong geus magrib keur adzan Allahu akbar Allah keur adzan teh mau nek datang jam sabaraha tuh kan balik tadi jabarek hujan itu sieun hujan gitu sia tuh ya ama teh waliullah wali-wali naon saking jelema baragajul kan wali-wali kan barokah dipaksa ku lanceuk ngagugu we nyebut teh Pak Haji atuh kapun aki teh nyebut teh dan Pak Haji buru-buru nya geus ceuk dong hujan jang ka dieu jang jalanna urang ka paranti ama kana galengan tuh kalau galengan kumaha lamun hujan tuh kudu kana galengan lain jalan biasa atuh kan moal garayu jeung ama tuturkeun atuh ngicilik pun aki tah jelema eta teh ya lain lurah atuh kakarake turun redeg hujan tuhnya Pak Haji kan keun we jang engke ge mun hanyat garing jang mun hanyat teh garing kumaha atuh da hujan ngediam terus di setengah sawah garing kumaha gerang ke jang garing asal teh gitu tak eta adi lurah teh ngadenge barang turun teh Allahu akbar kadang kita adan teh sakitu we ya adan magrib teh tuluy bari hujanan pas naik di ujung sawah nepi ka gajah ka ditu nya hujan eureun ngan barang naik nah aneh dicabak teh baju garing buuk garing baju garing mimiti reuas buah heueuh cek lanceuk aing waliullah teh buah heueuh mimiti tah da reuas dah kus puguh pun aki mah deuk teu aya basuh atuh teu aya jeblok sugan jeblok sampean siga nu teu napakana karataneun kana galengan bari hujan ngekuing naik teras we ai datang teh ka bojong teu kan kakarak ngong adan Allahu akbar adan magrib apan ti soreang jauh jang ka bojong beunang geus anu apal ya sok ya ya meureun kana salapan kilo mah nya aya tuh ya tos kitu teh ya jang ayeuna mah balikna entong ka sawah ka jalan we sarupun aki teh eta saur eta jalmi nu ngajajabna da caang atuh caang keneh we caang keneh balik we da caang teh leumpang we balik mah nyalse da teu hujan ieu caang kumaha caang balik ai datang teh ka imah lurah teh kadinya kitu datang teh eta adan teh kakarak asyhadu alla ilaha illallah jang coba tadi Allahu akbar Allah kakarak inget eta we cenah turun teh inget ka ditu di ditu kakarak adan balik deui eta ku bisa nyapaatan batur gitu lain anjeunna wungkul keun ai ka anjeunna bungkul maka harti ieu mah lain batur balik sorangan ai datang teh deui kitu deui subhanallah kan tuh eta teh karamat wali tah siga kitu tinggal komo nah geus sakitu gitu ngarah komona bisi teu percaya gitu didongengkeun soal iman nu deukeut ya loba keneh tah dongeng nu kitu teh itu kan moal mahi waktuna geus heulaan sakitu ya jadi ai buya mah ti mana we rek menang rahmat teh nya urang ngadongengkeun rasul didongengkeun wali didongengkeun sadayana muga-muga
lungsur hujan rahmat. Anu ieu hujan rahmat teh sing ngabersihan kabeh dosa perdosaan urang sadaya. Sing jadi benteng tina sakabeh kagorengan, tina segala musibah fitnah, tina wabah panyakit, tina covid nya, oge tina segala karugian kahinaan. Oge ieu rahmat sing janten wasilah diijabahna sagala pamenta urang anu hade di mungguh Allah taala bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tausulahnya sakitu nakapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sending Ray and Nat.